deng 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nami teh saha neng? Naon itu keremian naon? Ela teh ka dieu ih. Itu kunaon ieu cek? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Keluar, saha maneh saha? Aing jomblo cenah. Kela ka dieu loh cecengkeun. Panas. Aya peson teh. Neng. Cicing lah, itu kan dia mayuna tadi tuh. Kita, cita-cita naon? Duka. Ade jadi naon? Salah milih ya. Tadi surat naon? Al-Ikhlas. Oh, bacakan surat Al-Ikhlasnya. Duka. Qul huwallahu ahad. Balik kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa qul lahu Sebelah hadiahna tisu sia bungana. Kela. Ada tisu. Hadiahna tisu. Qul huwallahu Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, tadi qul ya ayyuhal kafirun. Allah nu benar cenah dieu teh. Grogi. Sulap. Cepengan. Siap ya. Dia kena tisuna tuh. Karena ibu mau nanya tisu di bumi kan dia ke. Ya nengnya hadiahnya hadiahnya langsung. Kenapa ya sih? Bener ya jadi. Ya hadiahnya. Ulah dibelikan kuota ulah. Ya. Yang solakoh kamakeun. Amin. Sakumaha salat teh? Salah dunia. Sekali deh sekali cita-cita jadi naon? Dokter. Wis dokter naon? Dokter naon bro? Dokter hewan. Dokter hewan. Halo soalnya. Hewan kade hewan ulah diajak ngobrol. Meng, kenaon Meng? Nah, termaok cenah kitu. Makna doakeun sing sehatnya. Jangan kita, sentuh. Loncat.